Kersare tingali gerah urang jailan. Urang sing sieun son juri gerah bakal hudang moal teh jelema teh. Siga tibra kieu teh. Tah, urang pake baju ieu heula bakal ruaseun. Titah saha sare sareupna atuh tereh magrib. Mendingan sing sieunan. Ruas tah. Mana ieu teh? Mari ngaca. Di harese. Alah iya ngadon aya suara doger monyetnya kumaha atuh si anaknya mun bentak. Batur disingsieunan heula. Ganengna ya doger monyetnya. Rong pareuman lampuna. Ampun, ieu si emang ngadon dihareupeun imah teh doger monyet. Gandeng atuh si emang teh. Ampun, ieu si emang ngadon dihareupeun imah teh doger monyet. Gandeng atuh si emang teh. Duh, ngadon reuas melong banget sorangan. Rek ngisieunan teh ngadon sieun sorangan. Urang sing sieunan emangnya. Tuh udang wae tuh dosa laki teh. Tuh, masih kene peureum sangkaning tadi aya suara doger monyet. Ampunnya, tuh teh magrib. Urang hurungkeun ya. Hah? Kamu sok nyisieunan wae anger. Kamu abi ruas? Kamu ruas? Kunaon? Baju kitu li, nanaon hae kamu? Ya, naon? Rek pengajian tinggal ieu teh magrib. Matakna tong sok. Tong ngejailan wae. Mun sok jailan wae matakna hudang. Sok anger. Anu penampilan kitu juga suster naon, juga suster anu di luar negeri. Nah, suster ngesot. Oh, lain suster ngesot naonnya. Poho deui. Anger kamu gawe? Oh, gawe teh tasa ieu adan ieu teh atuh nah akot meh sareupna we. Tuman ameh kamu teh henteu sare sareupna. Ieu teh magrib, sakitu aya suara doger monyet, suara token. Ampun ieu mah sare wae. Matakna tuh. Hudang katanya. Sakitu geulis kieu nya kitu sieun nya.